sarta rerencangan sadaya anu dipiheuman ku sim kuring. Langkung ti payun mangga urang panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing kasehatan ka urang sadaya dugi ka waktos ayeuna tiasa keneh aya di dieu. Teu hilap sholawat sinerat salam hayu urang panjatkeun ka junjungan Nabi Muhammad. Dina waktos ayeuna abdi bade ngadengikeun informasi tentang kumaha pentingna ngalestarikeun lingkungan di sakola. Rerencangan sadaya, naon lingkungan teh? Lingkungan teh merupakeun tempat tinggal segala jenis makhluk hidup. Sababna urang sadaya kedah ngalestarikeun lingkungan supados urang sadaya tiasa hirup sehat sarta nyaman. Salah sahiji cara ngalestarikeun lingkungan di sakola nyaeta ngajaga kabersihanana. Di antawisna nyaeta micing sampah kedah kana tempatna. Teu kenging ngagambar-gambar dina tembok atawa meja sakola. Ngajalankeun tugas piket kelas sarta biasakeun ngamilah sampah sesuai jeung jenisna satrajan dipikeun ka tempat sampah. Sampah teh dibedakeun aya 3 jenis, nyaeta nu kahiji sampah baseuh. Sampah anu diuraykeunna babari. Contona sapertos sisa emamun, sampah kebon, sampah dapur, sayur mayur jeung buah-buahan. Kadua, sampah nyaeta sampah anu teu tiasa diuraykeun secara alamiah. Di antawisna sapertos sampah plastik, kardus, kertas, tekstil jeung kaleng. Nu katilu, sampah B3, bahan berbahaya jeung beracun. Nyaeta sampah anu ngabahayakeun kesehatan serta kehidupan organisme. Contona baterai, cat, pestisida, jeung limbah rumah sakit. Kituna kawajiban urang salaku siswa kedah tiasa ngalaksanakeun kebersihan sakola. Kebersihan sakola kudu dipiara kalawan sae. Insyaallah urang sadaya anu nempatan ieu tempat bakal sehat, tebih tina penyakit anu datang tina kotorna lingkungan.